Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak dinten ayeuna orang diajar bahasa Sunda perkawis huruf vokal bahasa Sunda. Tulisnya catat anu penting anu aya dina video teacher ieu. Siap? Huruf vokal anu aya dina bahasa Sunda eta aya 7. Nyaeta huruf A, I, U, E, O, E, dan E. Nah, ayeuna ku teacher dijelaskan setiap huruf nanya. Ayeuna orang kenal jeung huruf A. Huruf A tina bahasa Sunda cara mengucapkannya sama seperti dengan bahasa Indonesia. A. Contoh katana mamah artina ibu, bapak artina ayah, raka artina kakak, rai artina adik. Nu kadua nyaeta huruf I. Cara pengucapannya sama seperti bahasa Indonesia. Contoh penerapan katanya bumi artinya rumah, hiji artinya 1, tilu artinya 3, indung artinya ibu. Anu katilu nyaeta huruf vokal U. Cara ngagucapkeunna sama seperti bahasa Indonesia. Contoh katana ucing atau kucing, gugah artinya bangun tidur, acuk artinya baju, uncal artinya kancil. Terus nu kaopat aya anu namina E. E anu kieu disebutna pepet nya. E atau huruf E anu sepados kieu namina pepet. Contoh katana rebo atau hari Rabu, sendal atau sandal, sepuh itu untuk sebutan orang tua, dan kembang artinya bunga. Nah, aya deui huruf O. Cara ngagucapkeunna sami jeung bahasa Indonesia. Contoh katana orai artina ular, onta artina unta, motor artina motor sami, mobil artina mobil. Nu kagenep aya E. Disebutna etaleng. Nah, dina bahasa Sunda aya nu namina etaleng. Cirina aya cureknya atau aya tanda di luhurna. Disebutna etaleng. Contohna lele, cabe, bebek, kenteng. Sok tingali jelasnya, catatnya ku hidup. Anu katilu aya anu namina eutaleuh. Disebutna eutaleuh. Cara ngucapkeunna seperti orang yang sendawa ya. Contoh katana sampu, peyum, cicaheum, ciberem. Nah, sakitunya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.